Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah simkuring kalau yang digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakak Nanda, sareng Apiki. Bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda, karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung, Jago Sunda, Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utamina mah tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung, Jago Sunda, Terah Prabu Siliwangi. Mitra Sunda, kocap kasepuhan nu lalaki karta nu inya nanaringakeun kumaha matak pihelokeunana kerta kulin jurus gulung maung anu dipintonkeun ku Pamudarudin nu nalah Jaka Wulung. Hatena eta kasepuhan jadi ratu dutunggulan deui-deui. Dina batina mah manehna boga hiji pangharepan anu kacida gedena sangkan para luhurna nyaluyuan kana patekadana turta paniatanana. Mudah-mudahan cenah manehna teh teu salah dina nalika manehna nangtukeun muridna. Ari marga lantaran nama saupama eta ilmu pangawuruh dileleurkeun ka jalma nu salah, nu lain katurunan atau getih ti Terah Prabu Siliwangi, balukarna moal bisa kabayangkeun ku Kikarta. Kikarta ngerasa yakin saupamana ieu budak rudin soson-soson dina ngasakeun dirina. Dina hiji mangsa mah sakurang-kurangna manehna teh bisa disajajarkeun jeung kamampuan nu jadi guruna. Deui-deui Kikarta ngagarendang mitra. Kacarioskeun dina kasempatan nu sejenna mah Kikarta teh mintonkeun deui eta jurus teh mingkin luar biasa dina metakeunana. Gerakan-gerakan Kikarta kacidaran cingeusna estu matak gogodeg nu nitenan. Dina hiji kasempatan Kikarta ngarahkeun tenggeulana kapal bagundukan batu nu gedena teh kira-kira sagede hulu munding. Estu mata kacida kagetna lantaran eta batu badag teh ancur mancawura jadi sababaraha rebu keusik nu pating arapung ka unggal madhab. Kocap Jaka Wulung merhatikeun ti jauhna eta budak teh bati cruk-crek barang nangetan eta ketak Kikarta. Nu satuluy mah di tempat nu biasa manehna latihan. Eta budak teh satekah pola nurutan gerakan-gerakan nu dipintonkeun ku Kikarta lumayan oge hasilna. Beulah luhureun gundukan batu teh remuk ku tenggeulanana. Kalayan tapak tina jurusna ngagurat rada lega oge dina eta batu badag. Tah kitu mitra gambaran dina cara ngalelerkeun ilmu pangawuruh ku jalan demit ti Kikarta ka Jaka Wulung. Anu hasilna teh bisa disebutkeun gemakeun oge. Kamampuan Jaka Wulung teh gancang pisan nerekel undakna.
Mitra Sunda nu mulia, disagedengeun dina bag-bagan ilmu kanuragan atawa ilmu olah kanuragan anu dina undakna teh kawilang cepet oge. Bisa katangen eta teh tina hal kamampuan jaka wulung. Kitu oge dina narima pangajaran bag-bagan nulis sastra anu diturunkeun ku Ki Karta, hasilna teh estu matak nyugemakeun deui. Malahan mimiti nama eta hal teh sama sakali teu kajudieun ku Ki Karta sorangan. Nu ngajadikeun jati dirina nu sabenerna teh bakal kanyahoan lantaran undakna kamampuan dirina jaka wulung di bidang tulisan jeung sastra. Teges nama mitra bisa disaurikeun yen mungkin pinter tur parigel jaka wulung dina bag-bagan ilmu tulisan turta ilmu sastra. Ieu hal teh nganterkeun eta pamuda Rudin pikeun sagancangna nganyahoankeun saha ari Ki Karta nu sabenerna. Cariosna kieu mitra Sunda. Dina hiji poe Ki Karta indit sakumaha biasa ti imahna. Sedengkeun jaka wulung mah tetep tumetep di imahna kasepuhan bari mukaan lambaran-lambaran naskah nu ditulis kuno jadi guru nyaeta Ki Karta. Barang dititenan dina kalolobaan naskahna teh Ki Karta teu nuliskeun ngaran nu nyusunna. Tapi kalawan teu gahaja jaka wulung nitenan salah sahiji naskah nu ditulis ku jadi guruna. Eta pamuda teh manggihan hiji ngaran. Tapi eta hiji ngaran nu sama sakali beda jeung ngaran Ki Karta. Eta ngaran teh Dharma Kusuma. Radela oge jaka wulung merhatikeun lambaran daun nipah atawa sabangsa kirai nu tumuwuh di basisir. Nepi ka eta pamuda teh teu nangenan mulangna Ki Karta ka padumukanana. Yang tembongna teh kasida soson-sosona maneh mah caeta naskah heuy. Ceuk Ki Karta atuh jaka wulung ngaranjung. Sabab inyana sama sekali teu nitenan jeung ngajudi datangna Ki Karta. Hampura kuring Ki. Lantaran kuring tos wani-wani mukaan naskah kagungan Aki. Jaka wulung sagancangna sanduk-sanduk papalaku bari laju meresan di eta naskah nu patulaya. Nu satuluyna mah neuteub ka guruna bari manehna teh pinuh ku rasa hormat kalawan ajri. Ki, saha ari nu namina Dharma Kusuma teh Ki manawi uningan? Barang mireng pananya ti jaka wulung. Ki Karta mencerong ka jaka wulung. Bari manehna ngarengha panjang tuluy sila dihareupeun nu jadi muridna. Laju eta kasepuhan teh ngarengoskeun renghapna nu panjang. Tapi eta renghap teh direngoskeun kalawan lalaunan. Yang lamun maneh hayang nyaho kumaha judud pasoalana atawa kasang tukang nama. Carita nama lumayan panjang Jang. Walon Ki Karta kalawan teu ngajawab pananyana ti jaka wulung. Ki, naha eta ngaran teh nami asli ti Aki kitu? Jaka wulung neuteub ka palebah guruna dibarung ku rasa panasaran nu lain lumayan. Ki Karta narik napas panjang kalayan teu sagancang ngajawab pananya jaka wulung. Jang, memang jika nama ayah hadena maneh teh nyaho kumaha dongeng nu sabenerna. Walon Ki Karta bari diukna teh mendeko bae nyata sila dihareupeun jaka wulung.
Mitra Sunda nu mulia, sanggeus kitu magorolang baiki karta medar dongengna dina perkara karaton Karajaan Pajajaran. Kocapkeun kirang langkung tahun 1578. Dina mangsa eta teh pangisi karaton Pakuan. Karaton Karajaan Pajajaran geus ampir kosong melompong. Prabu Raga Mulia Surya Kancana, Raja Pamungkas Karajaan Pajajaran tos angkat sejang ngasingkeun dirina ka wewengkon surupna panon poe nyaeta ka Gunung Pulasari di tebeh tungtung kulon Jawa Dwipa. Anjeunna teu kersaeun disarengan ku sajumlah pangiring. Kacaturkeun opat ponggawana nu maranehna teh nyangking perwira. Nyaeta nu janten kapercayaan diantarana Jaya Perkosa, Wira Dijaya, Kondang Hapa, sarta Pancar Buana, kalawan diiringkeun ku sajumlah pangiring. Geus mariang ka wilayah nu sabalikna jeung nu jadi rajana. Kalawan mawa sajumlah pusaka karajaan, kaasup mahkota binokasi Sang Hyang Pake. Mahkota numurna teh kurang leuwih geus 200 tahunan. Anu jadi lambang Raja Sunda ti kawit jaman niskala Wastu Kancana. Tapi kalawan teu katiten ku para ponggawa karaton Pajajaran, yen di karaton aya hiji rohangan pusaka nu dipopohokeun ku sararea. Eta rohangan teh sabenerna mah teu pati jauh ti rohangan tempat para raja. Nyaeta tempat para raja Karajaan Pajajaran ngalaksanakeun tapa muja samedi, nyepi nyerahkeun diri ka nu maha luhur. Nyaeta rohangan nu minangkana mah eusina teh mangrupa buku-buku atawa pustaka luluhur. Sigana mangan saurang jalma nu hasil nyalametkeun eta pustaka luluhur. Saat eta karaton Pajajaran jadi luruntuk areng. Kalobaan eta pustaka luhur teh musnah kalentab guseun nu ngabela-bela. Tapi eta jalma teh bisa oge nyalametkeun 3 kitab nu pangpentingna. Kahiji nyaeta kitab Patikrama Galunggung. Hiji naskah nyaeta nu disebut naskah Bujangga Manik. Jeung nu hiji deui mah teu ngabogaan judul. Urang karaton mah nyebut eta naskah teh Kitab Siliwangi. Urang Pajajaran nu andon suka bebela nyalametkeun eta kitab pusaka teh nolah wastana Wiku Darmakusuma. Nu sabenerna mah masih mibanda getih Siliwangi nu kawilang kentelna. Lamun di jalur-jalurna mah garis getihna teh bakal nepi ka Surasowan, salah sawios putra Prabu Siliwangi. Tapi manehna mah leuwih milih hirup jadi Wiku alias Resi. Nyorangan we di tempat-tempat nu sararuni, leuwih loba nyerahkeun diri ka Nu Maha Agung. Eta Resi teh kalintang soson-sosonna nyerahkeun diri ka Nu Maha Suci. Nepi ka kacaturkeun ampir-ampir teu pernah nincak ka karaton Pakuan Pajajaran. Ari Darmakusuma tayalian nyata murid tunggalna ti hiji resi nu linuhung nu nalah Resi Jaya Pakuan. Anu inyana teh mencilkeun dirina di Gunung Sepuh. Duka dugi ka sabaraha taun yuswana. Eta kasepuhan teh tayalian salah sawios dongeng sohor Pajajaran nu sering diperdar ku balarea utamana mah ku para sastrawan oge budayawan. Nu nalah Bujangga Manik. Hiji tukang alana nu pangkakoncarana di nagri Pajajaran. Hiji tokoh linuhung nu kalintang dipikaserabna di sakulibeng Jawa Dwipa. Lantaran kaluhungan elmuna boh dina hal ilmu sastra atau oge dina olah kanuragan. Sok sanaos tarakantos mintonkeun kahebatanana. Wiku Darmakusuma inyana bari nangtung ti kaanggangan
Nutup anteb kapalobah karaton Pajajaran nu kahuru. Bari hatena mah kacidang ngarakacakna. Mirengeh karaton Pakuan Pajajaran. Nu wawangunana didedel ku kai-kai jati nu kacida wedelna. Nu kuduna mah wedel mang ratus-ratus tahun deui. Hancur lebur teu nyesa deui. Dina panon eta kasepuhan ngembeng Cipanon kagagas jeung kana langsa. Hiji dua Cipanonna eta Resi pating karecelak maruragan laju ragrag kana lemah. Lemah nu mangrupa lemah Caina. Lembur matuh dayeuh maneuh banjar karang pamidangan. Lemah cai asli tempat dilahirkeun manehanana. Tapi asa taneuh teges lain deui Pajajaran ngaranna. Pajajaran geus sieurna, Karajaan Pajajaran geus runtag. Resi Darmakusuma inyana saguatna hudang tina panglamunanana anu aestuning matak nyeredet kana hatena. Langit tebeh luhur tembong warnana teh beureum jeung oge hideung. Inyana malikeun awakna rek ninggalkeun eta patempatan tapi kacidang ranjugna. Lantaran dihareupeun eta kasepuhan geus ngahadang sakurang-kurangna aya 3 jalma. Ku kituna Resi Darmakusuma launan kalawan teu sadar ngarampa 3 kitab busakan diselapeun di satukangeun jubahna. Nyaeta mangrupa baju golobrah nu landung atawa gandura disebut oge gamis mitra. Sampurasun Resi. Salah saurang ti eta jalma nu can kanyahoan teh tumanya. Nyaeta saurang lalaki nu jangkung badag simbar dada kira-kira 40 tahunan umurna. Siga nama manehna teh pingpinan eta rombongan. Manehna tumanya kalawan sora anu lumayan tarik oge bari rengkuh tur sopan kacida. Rampes kidulur. Resi Darmakusuma neuteub hiji-hiji nu ngahadangna. Saupama ku nya dititenan tina dangdanan mah jigana mah eta 3 jalma teh lain mangrupa bagian ti pasukan nu ngancur leburkeun karaton Pakuan Pajajaran. Aya kaperluan naon dulur sadaya? Pangna dulur sadaya ngahalangan kakuring. Resi Darmakusuma manehna nahan dirina tumanya kalawan DP handap asor. Resi rupina Resi teh nyandak salah sawios barang nu dicandak teh kalawan demit ku Resi ti karaton Pakuan. Cek pamimpin rombongan atuh sakedapan Resi Darmakusuma ngarenjag oge kana eta pananya, tapi sagancangna inyana nenangkeun dirina. Sagancangna eta Resi teh ingeteun yen eta jalma-jalma teh nu katiten tadi nalika manehna nyalametkeun ta kitab di rohangan pusaka ti karaton Pakuan. Laju Resi Darmakusuma tumanya deui. Dulu sadaya dumasar kana hal-hal naon. Pangna kidulur sakabeh boga panyangka yen kuring mawawa barang nu dicolong ti karaton Pajajaran. Mitra eta pamimpin rombongan nahan renghapna bari ngaragamang kana perah pedangna. Tos bae Resi. Kitu cenah cek eta jalma. Resi ulah seueur cumarita. Kuring sabatur-batur teu loba waktu luang. Kadiekeun bae eta barang teh Resi. Resi Darmakusuma ngerutkeun halisna. Sikap sopan santun teh eta jalma teh bet sagancang narobah. Tapi Resi Darmakusuma inyana satekah polah nahan kasabaranana.
Kidulur. Kuring nyalametkeun ieu barang. Lain nyokot ieu barang kitu bae. Resi, ngaharesi teu apal kana barang nu ku resi dipaling. Kitu pananya pimpinan rombongan. Resi Darma Kusuma ngan ukur narik napas. Kidulur. Sakali deui kuring negeskeun ka dulur kabeh. Yen kuring teu mau, teu maling. Tapi kuring nyalametkeun ieu pusaka luluhur ti karaton nu kaduruk. Tah, upama kitu Resi. Kami pisan ngabogaan hak kana eta kitab pusaka nu dicecekel ku Resi. Deui-deui Resi Darma Kusuma ngerutkeun tarangna. Laju tumanya ka eta pimpinan rombongan. Kidulur. Sahan sabenerna aranjeun. Resi. Kanyahoankeun. Ngaran kuring munding besi. Ceuk eta pamimpin rombongan. Jeung ieu dulur-dulur kuring. Kami teh sarua pada-pada katurunan ti Prabu Dewata Buana Wisesa. Kuring sakabeh. Tayalian urang-urang Pajajaran nu kasingkirkeun. Tapi sanajan kitu, tangtu bae kami ngabogaan hak kana barang-barang nu dipaok ku Resi. Barang mireungeuh naon nu dicaritakeun ku pimpinan rombongan. Resi Darma Kusuma ngarenjag. Paromana laju robah jadi rada kiruh. Ngan bae remeng-remeng eta peuting teu nembongkeun parobahan beungeutna. Tapi teu pati lila inyana unggut-unggutan. Gerendeng hatena saupama munding wesi mimiti nembongkeun sikap nu saraka sarta ngarasa ngabogaan hak kana hiji barang nu lain bandana atawa hakna. Inyana bisa maklum oge. Lantaran sasatna mapan Prabu Dewata teh luluhur maranehanana nyaeta salah saurang nu neruskeun Prabu Siliwangi. Tapi mik banda. Manehna mikaboga sifat-sifat nu patulang tonggong sareng Prabu Siliwangi. Manehna mah benten sareng Prabu Siliwangi. Prabu Dewata mah mangrupa hiji pangawasan bolim nu ngancurkeun karajaanna sorangan. Misal Sunda. Cag mitra Sunda nu mulia. Papunten nu kasuhun bilih kirang nyugemakeun. Insyaallah enjing pagawe tawang cobi teraskeun deui mitra Sunda. Hatur nuhun kana pangdeudeul sareng pangduana. Oge nuhun ka pangarangna Bapak Hermawan Aksan. Sumangga mitra Sunda nu mulia. Mitra Pasundan, cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wang cobi teraskeun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Kalayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilafanana. Mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.